Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sampurasun ka sadayana, mugia urang sadayana aya dina penangtayungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun dina milik rizkina, katut dibarokahkeun. Amin. Urang lajengkeun hanca carita dina judul Ka Sarung Ka Tempat Munjung bagian ka genep. Mangga ka sadayana cara ketan. Kakocapkeun di imahna Kang Ubed. Peuting harita teu pati aya bentang, langit kawas ditutupan ku lawan hideung nu teu aya tungtungna, nyimutan alam waktu harita. Angin karasa ngahadiwir mawa hawa tiis nu sumarep kana tulang. Wanci sarireuh budak, Kang Ubed masih keneh sidengdang we diuk di hareup imahna, di teras imahna, dina kursi goyang. Bangun nu tumanina pisan ngararasakeun nikmatna kaayaan nu ayeuna manehanana teh geus beunghar. Dina hatena Kang Ubed manehna masih keneh mikir saha cenah picaloneun anu bakal dipasrahkeun ka siluman jadi gaganti manehna jadi wadal jang mayar kana harta anu ayeuna ku manehanana keur dipikareus, keur dinikmati cenanya keur dirarasakeun kagenahanana. Kacarioskeun aya cenah sapeutingna Kang Ubed teh ngenong tangtuna wae di imah Ki Baralak. Beureun manehanana teh aya kana sapeutingna teu balik ka imah, malahan mah datangna ka lembur deui teh samangsa-mangsa kira-kira wanci asar. Atuh tangtu wae ngajadikeun heran ka pamajikanana tika nanya segala rupa geus ti mana cenah, naha tika karak balik, naha kudu ngenong jeung balikna make tika burit segala rupa. Tangtu wae da ekol mah cenah usumna Kang Ubed bisa we nyin alasan sabab samemehna oge geus dibejaan, geus diwangkongan, geus bebeja heula yen aya perlu anu lumayan rada lila sabab kudu tika ngenong sagala rupa. Sanajan pamajikan Kang Ubed anu ayeuna mah geus osok loba nu nyebutna teh Gan Ubed wae. Pamajikan Gan Ubed teh ngamak cenah sabab heueuh teu balik teh ya. Tapi eta mah henteu jadi pikiran sabab da teu lila cenah ngamukna oge. Nu aya jadi pikiran dina hate Kang Ubed mah saha cenah picaloneun anu arek diserenkeun teh. Dipikir-pikir, lamun arek mangsrahkeun sijikan mah moal mungkin sabab kuring masih keneh butuh. Komo budak, komo kuring mung pisan meureun pagawe wae gitu. Nah si karto gitu dibikeun, tapi butuh keneh oge yuh kana tanagana sabab geus kabilang kapercaya jeung deui. Ngaran-ngaran lamun osok aya turunan Jawa mah sok getol dina barang gawena rancage jeung deui tara loba omong si karto mah. Kira-kira anu dipikir-pikir mah banguna pagawe anu sejen yeuh. Tapi sarua deui butuh karto deui sanajan alalanyar tapi geus kapercaya oge kana pagaweanana. Saha atunya ari kabeh berat mah moal mungkin ari keluarga mah mending pagawe lah
di antara opat eta kemae si karto-karto oge atawa nu sejena nu penting mah ulah keluarga. Lah isukan mah urang petakeun kumaha cenah ieu ketakna jeung naon nu bakal kajadian. Ame henteu naonnya teu ringrang ditagih wae yo sabab keukeuh we harta teh kudu dibayar terus deui dibayar ku nyawa deui kitu cenah ceuk pipikiran Gan Ubed teh. Kakocapkeun dina kaayaan isukna Gan Ubed geus nangring we cenah di hareupeun tokona diuk sabab ari anu numan toko mah osok jeung geus dipercayakeun weh cenah ka si Karto teh. Tilu urang pagawena nu sejen keur pakpik-pek we beberes di toko atawa liuk bangunanana. Tangtu wae eta toko bangunan mah pangagrena di wewengkon eta mah. Kajaba ti eta anu barang-barang dijualna oge kawilang lengkap tur sagala aya. Malahan mah loba cenah jadi pamuruan ti jalma-jalma ti lemur-lemur nu sejenna sabab hargana oge cenah kawilang rada handap tinimbang toko-toko bangunan nu sejenna. Ari kana kituna mah ieu Gan Ubed teh dina nyokot bati teu pati gede teuing ujung manehanna teh geten cenah ngabejaan kanu jadi pagawena sing loba seuri sing dareh deh sing bisa ngaloyogeun kana bahasa sing bisa ngaraneh sangkan palanggan henteu kabur jeung ngarasa betah barang beli di tempat manehanana. Dina kerkayaan mikir-mikir kumaha carana cenah matakeun supaya eta cai pamere ti Ki Baralak teh bisa kainum nu jadi inceran salah sahiji pagawena katingali Mas Karto mawa kana nampan anu geus dieusian 3 gelas kopi. Tidinya Gan Ubed ngarasa aya ilham cenah kapikiran hiji perkara jang diasupkeun eta cai warjet ti siluman teh ti Ki Baralak teh are kana cai kopi eta we kahiji merenjang pagawena anu tiluan kaduana si Karto meureunan moal nginum kana eta cai kopi sabab si Karto mah da keur ngopi cenah ditukangeun etalase sabari nungguan bisi aya jalma anu mesen kana barang da kitu ilaharna. Garentes hate Kang Ubed nyarita bangunan ieu kasumpetana sawe lah diantara tilu jeung deui bisa salamet meureunan ieu si Karto moal tika nginum ci kopi eta kitu cenah dina pikiranana Kang Ubed teh. Bos, eta kopi keur saha eta teh? Matoh ya kopi nuju anu ngadamal anu biasa anu nganekan duaan sapiasana sareng ka supir hiji kitu akan. Sok we ngasungkeun itu kuring deui hayang ningali abdi ka ditu mangga tuh aden di abdi pada disangakeun lah ieu kopina. Halus singkara tuh gitu gara-gara kabena mohon moden. Sangaleosna Mas Karto muru cenah ka tempat anu osok jadi tempat nongkrong atawa diukna pagawe anu sejen. Gan Ubed oge langsung hanyat we nuturkeun ti tukang ngan rada lalaunan bari nalingakeun pagawena jeung nalingakeun we bisi cenah aya nu nyurigakeun sabab manehanna ge tetep boga kasieun lamun bisi aya hiji perkara tika nganyahoankeun kana laku lampahna. Katingali 3 urang pagawena saurang supir keur ngoprek we kana mobilna meureun dibeberes bisi aya perkara anu henteu kapariksa anu ngajadikeun pagaweanana kaganggu sabab mobil 2 urang nu sejen mah keur beberes we di gudang toko bangunanana meresan jeung mariksaan sakumaha mistina. Teu lila di dinya Mas Karto mah balik deui we cenah ka etalase toko nungguan saperti kumaha tugasna. Tidinya geuleyeung cenah Gan Ubed teh nyamperkeun diuk malahan mah dina bangku anu tidinya geus sadia meja
anu geus aya cai kopi kana 3 gelasna teh ya. Katingali 3 pagawena masih keneh saribuk we cenah. Nguruskeun kana pagaweana sewang-sewangan teu malire kana kaayaan Gan Ubed anu geus diuk dina bangku anu sok didiukan ku maranehanana. Kalawan dina gerakan anu cepet tur sakilat cai anu aya cenah dina ruas awi tamiang teh dikecelakeun we kana salah sahiji cai kopi anu aya dina meja. Sanggeus kitu mah keuat cenah. Eta wadah teh dipesakan deui ku Gan Ubed teh kalawan teu aya nu nganyahwankeun. Sababaraha waktu kaliwat tiluan di antara nu tiluan aya nu datang bari diuk gigireun Gan Ubed. Aduh Gan, aya nama naonnya istilah nama agan teh mingkian montok we yo da kapungkur mah katingali ku abdi agan teh teu sapertos kieu ceuk salah saurang pagawena katelahna cenah ngaranna teh Mang Uja. Ge Mang Uja we dipikir-pikir mah ku kuring teh jeung Mang Uja teh lain ayeuna hungkul lain di toko ieu hungkul kapan urang oge istilah nama pernah sarerea kitu ngulukula-kuli tapi nya aya ku kitu kuring mah geuningan ieu naonnya aya ka dina kamajuan kitu. Kang Uja mah teu sangka kitu kalakah Mang Uja jadi pagawe kuring tapi ampura ya Kang Uja yo ayeuna Kang Uja sok ditutuh eta ku kuring ceuk Kang Ubed. Ari dina kitu nama Kang Ubed teh masih keneh handap asor sabab sok ngarasakeun meureun manehanana keur kaayaan lara bahalangsak. Teu naon eta mah ngaranna oge kahirupan kur maukur deui da amang macan pernah ngasaan kana genah hirup ayeuna diayakan damel di lieu saperti di dieu kitu Gan kuagan nganuhunkeun pisan sabab ti heula mah kadang-kadang dahar sorehan teu isuk ayeuna mah geus damel ti agan aya dina kamajuan mamang oge ieu teh. Jadi istilah nama lain hungkul tara dahar sore henteu isuk ieu mah tika bisa ngeureuyeuh meureunna naonnya istilah nama budak oge bisa disakolakeun kitu nya meureun ieu teh tina bantuan ti agan oge ari kitu mah teu nuhun oge. Jadi istilah nama kuring bisa silih bantu ujung komo ayeuna ujung Kang Uja meureunan kabilangna babaturan baheula kitu Gan. Sanes kan iya teh kopi teh kanggo kuring sanes cenah tadi tuh si Mas Kartu tiluan da kuring mah saya di jero si Kartu ge gur ngopi gitu tah mohon atuh Gan ku abdi di tampi ya kopina biasa we da osok kitu biasana lain usuk ngaropi wayah ieu mah mohon Gang ku abdi di yoyonya di leuet mangga sok war-war atuh saja nak bisa hayang ngaropi bisa kaburu tiis gitu. Nges tadi nges ata ayo kopi heula ka dieu bisa kaburu tiis ya geus sadiakeun ieu atuh ku Mas Karto tadi kabuku kur maruk saulo ieu rem bisi belum urang kadenya kadang sanggeus kitu mah katingali Gan Ubed teh cengkat cenah dina diukna satulun mah ngageuleuyeung nemboan kana mobil kana je pagawena anu keur mariksa mobil malahan mah kuda gidig oge kalebahan gudang. Katingali salah sahiji pagawena anu keur baras beres teh keur ngeprukan bajuna we siga anu ngeureunkeun heula kana pagawean bari manehna teh mesem we samang-samang saningali dununganana nyampeurkeun ka manehanana katelahna teh si Onges. Kumaha eta barang-barang masih kena lengkep guys. Katingali nama ieu geus satengah deui eta ieu kayuna kan terus deui ari ngarungu mah saur Mas Karto teh ari batako mah aya bade nu ngintun deui sabab ieu atos palingan oge 3 parapat saparapatna deui kitu tah ieu mah terus deui eta teh naon teh semen mah bade digintun deui saurna teh nah painten eta mah tos aya
catatan nama di Mas Karto. Oh, halus. Terus pariksanya bisi aya anu kakunangan barang langsung bebeja ka Mas Karto. Sabab kukuring sekarupan geus dibejaan tah ka Mas Karto. Mamahan. Tuh bisi arek ngopi heula mah sok kemai pagawean mah. Sabab ayeuna kawi lagi sukeneh jeung can aya meureun anu barang beli ka dieu. Mohon aya anu aing amat teh acan tapi ya teh aya dua pesanan anu sakedap teh bade dijajabkeun. Nan Mang Atang mah itu nuju marios kana mobilna cenah. Pilih aya anu kirang ieu kirang naonnya bisa kakirangan gitu tapi si aya hiji perkara nu tadi harapkan gitu ku alus-alus. Udah dipariksa kudu asa periksa deui. Sabab dieu teu oge mawa barang nu berat jeung di kadang-kadang kapan sok jararau. Mohon. Di kantor lah tuh kan. Urang pada di dekat itu kopina tuh pilih ka bojang itu atis sok. Satu loina kilap cenah ieu gan Ubed teh mengkol nu dimaksud teh arek nempo pagawean Kang Atang cenah nu tadi keur mariksa kana mobil teh tapi Kang Atang katingali geus ngaleos nyamperkeun ka bangku teh anu geus disadiakeun kopi malahan mah jebul cenah katingali Mas Karto nyamperkeun bari mawa kana goreng hui cenah yang beureum sasarap atawa nyadet da biasana we geus kitu lamun di pagaweana gan Ubed mah katingali ti gajauhan ku gan Ubed samang-samangsa cenah si Onges keur nginum kana kopina arak mah saragot manehna nginum kana kopina ana peletek teh cenah eta gelasna teh langsung peupeus tapi caina mah sidik geus kainum ku eta si Onges. Aduh ieu nek amda kudu peupeus kieu atuh anu aya dinya kabeh kararaget tidinya Mas Karto nyarita waduh eta nyong ana meureun naon wah karoak atuh ieu teh nyokolna teu peupeus saperti kitu kadi tidinya kadenge Mang Atang nyarita alah panas kene beureunan gelasna beureunan sabab ieu cai kopi teh panas kene teu kuateun beureun gelasna sama-sama dicekal ku anjeun eta jadi langsung peupeus saperti kitu meureunnan ieu teh nya panas toing karak masyarakat teh bari rada mopong deui bade ku panas ieu teh geus kaburu peupeus dina pikiran gan Ubed manehna teh mikir cenah bangun ieu anu nginum kana cai gelas anu geus make atawa geus dicampuran ti cai jang disebakeun teh bangun nama si Onges. Tapi tangtu wae harita mah kan Ubed moal ngomong jeung moal diomongkeun tidinya manehna bari nyamperkeun teh ieu gan Ubed teh nyarita kemai atuh peupeus nyampereun kapanasan teh Mas Karto pawenyeun deui atuh karunya waduh mohon cuma kudu dipasihan ieu gelasna gelas plastik ieu mun hayu we peupeus ieu mah cepet kolot mereka teh perakan cenah lamun dipanggilkeun kopi karaka itu teh naon kalau ka peupeus teh ceuk Mas Karto bari terus leos we maksud arek nyayagikeun kana kopi deui kakocapkeun dina kaayaan waktu isukna samang-samangsa gan Ubed cenah keur diuk we sakumaha biasana di hareupeun tokona maturan Mas Karto anu geus pakpikpek cenah meresan barang-barang anu aya dina etalase toko. Mas Karto mah tugasna teh cenah beberes teh ngajualan barang-barang anu kawilangna laletik malahan mah teu aya barang-barang elektronik saperti alat-alat listrik jeung nu sejen-sejena tidinya torojo cenah Mang Uja teh anu pangkolotna di antara pagaweana gan Ubed manehna teh bari rada ruah-riweuh satuluyna nyarita aduh kan ampun kan ya aduh tiwas kan aya naon datang tiwas aya naon ieu teh sok sing baruguh jiga anu naonnya kura-kira seperti kitu eta aduh si Onges keur peuting teh cenah
pamajikan teh ka imah kuring gitu tah. Sabab hayang ditulungan si Onges teh dadak-dadakan utah getih. Ulo eta teh ka utah getih kitu kunaon cenah. Loh, nya eta duka tuh kunaon nama sababan kapan kamari mah masih keneh barang gawe teh normal we seperti biasana jong di anu mata kusadina mah kan teu kapulung ayeuna teh atau silar dunia. Waduh tiwas. Waduh kunaon atuh mun eta aduh kan panginten amang mah ayeuna moal wakatiasa moal wakatiasa damel sabab hawa terus meureunna. Kurting kayak ngerti hari gitu mah. Mas Karto, mas saya orang tutup. Orang ngilu ngelayan orang numpuk itu kalau mur. Mana. Satu loina, teu loba carita cenah. Toko anu karaboga teh langsung ditutupan, dibereskeun. Malahan mah make nyemplang segala rupa cenah. Libur sehari ini. Kayak gitu cenah. Satu loina. Gan Ubed balik ke laka imahna neang pamajikan anak karep cenah arek nempok kayaan Mang Onges anu ayeuna geus tilar dunia kalawan dadakan waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna kumaha lajengan caritana makanya di putar wae dilajeng wae dina episode saterasna wilujeng patepang deui paramio.